Dina nu kahiji Ibnu Abbas sangjang Rasul ningakeun man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Nu kahiji hadis nu kahiji ningakeun saha jalmi nu hoyong nu ngarasa bungah jadi jelema jadi makhluk Allah anu pangkuatna nyaeta kudu tawakal ka Gusti Allah. Tawakal ka Gusti Allah, tawakal teh asalna tina wakala. Wakala teh hartosna ngawakilkeun. Jalmi anu bungah janten jalmi anu kuat kedah gaduh dekeng. Ngan dekengna teh sanes hansip, lain RT, sanes RW, sanes bupati, sanes jenderal, sanes presiden. Tapi Gusti Allah. Urang mah sok ngarasa bungah mun geus aya dekeng boga babaturan jenderal. Kepetengkeran urang teh nya dihareupeun tatangga asapang akangna. Pas ditenggel ku tatangga awas ya dibedakeun ka dulur kami jenderal. Dulur kami mah asa gagah boga dulur jenderal. Urang teh mah di nyeri ku batur. Urang gaduh dekeng urang teh polisi usaha arep penggagahna abong boga dulur polisi. Omo gaduh dulur presiden mah ngarasa bangga. Tapi teu bangga urang gaduh dekeng Allah. Dan jalmi anu kuat mah lain dekengna teh lain jalmi tapi makhluk tapi Gusti Allah. Awas ya kami mah dibejakeun ka Gusti Allah. Ibu kadek ulah sakedah sieun kitu teh. Lamun aya jalmi makeun awas ya dibejakeun kami ka Gusti Allah. Ibu pas saya jeung nu janten caroge. Oh rongkah badag ceuk ibu teh. Awas ya bapana dibejakeun sia ka Gusti Allah. Bantun nyebatkeun kitu teh. Sieun teu caroge kudu disebutkeun Gusti Allah. Da teu sieun. Lamun disebutkeun kieu awas ya bapana dibejakeun kami toha. Da sieun eta teh. Beda lamun dilaporkeun ka Gusti Allah. Padahal kedah sieun ku Gusti Allah. Ibu jeung masyarakat jeung tatangga didolim dihina. Cek ibu teh ka tatangga nu ngahina ka ibu. Awas ya engke peuting mah dibejakeun sia ka Gusti Allah. Da eueuh jelema nu sieun ku Gusti Allah. Padahal dekeng nu pang utamina diwartoskeun ka Gusti Allah. Fal yatawakkal 'ala Allah. Anjeun kudu tawakal ka Gusti Allah. Ari ngucapkeun teh ibu raos pisan eta teh. Awas ya dibejakeun ka Gusti Allah. Emang anjeun deket kumaha ka Gusti Allah teh? Eta paling abot tuh. Geus jadi naon dipaeun Gusti Allah. Nah tos janten agen Allah atau nabi teh acan eta nu disebatkeun nu abotna teh. Abdi teh gaduh pangeran Gusti Allah. Awas dilaporkeun ka Gusti Allah. Bener urang teh geus deukeut ka Gusti Allah. Nah eta nu mawi urang mah rada kalung, rada ngahiung nyebutkeun Gusti Allah teh. Da urang mah asa teu pantes diwakilan ku Gusti Allah. Nu mawi dina satiap ayat di mana ayat jalmi disebutkeun mutawakkilin sok digabungkeun jeung tawabin. Naon tawabin teh? Jalmi nu tobat ka Gusti Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutawakkilin. Rencana teh eta ayat teh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutawakkilin. Sanjina Gusti Allah mika cinta jalmi anu tobat jeung jalmi nu tawakal ka Gusti Allah. Moal tiasa tawakal ka Gusti Allah upami urang teu acan tiasa tobat ka Gusti Allah. Lamun teh mah